Harita trail 300.000. Ngecut bray celana. Oh, geus. Sepatu rock and roll. Aye. Eta mah geus nurutan si Oma lah. Aya surat ke murid teh Heeh. di nyati bapana si Ahmad. Heeh, kumaha cenah. Cilahna ka urang teh dina jero surat teh mutuskeun kitu. Oh. Tujuh dua teh 73 lah. Urang teh kenalan jeung ma si Ama. Si Ama, 73 teh. Kenalanna di mana? Di Lemur. Pan sok ngahelar ka dia dikeun kebenaran balik. Sok lumpang ngahelarna teh. Heeh, lumpang. Atuh bocil kene leutik kene udah si Ama. Leutik rok nu sakieu. Terus? Ya mah nya urang teh eta we gitu tah. Nya da patepungna paling Tahun kali. Ka tahun 74 urang teh kabita ieu nya. Aing ngedar teh sok aya dina showroom nya. Kadang ngaliwat showroom. Trail nya. Trail nu kararoneng. Jiga si Oma nya baheula mah. Oh. Tah harita trail 300.000. 2 kali lipat tina back to 300.000. 100.000. Wah, seberapa puluh juta menurutnya mun ayeuna mah. Ka urang teh meuli da eueuh kreditnya apa beula nya? Bawa kredit orang. Meuli we urang teh geus taun 74 meuli urang teh. Kana eta Ngecut bray celana. Oh, geus. Sepatu rock and roll. Aye. Eta mah geus nurutan si Oma lah. Buuk Jabri. Buuk Jabri. Biasa baju dibuka kancing. Heeh. Dilipetkeun. Aduh. Mana geus gaya we. Di kongkorong teh. Da kongkorong emas urang teh. Aduh. Ngan kongkorong emas make gantelan ali. Jam tangan. Pugu jam tangan. Eta mah nomor hiji nya. Jam tangan mah identitasnya baheula mah. Kan jadi bos we lah nya. Pokona geus ieu we urang teh geus beunghar mencara cek ayeuna mah sukses lah gitu. Tah tidinya balik urang teh geus tahun 85. Urang teh mulai kana ieu sok 75 meureun. 75. 75 teh kana kelom. Oh, jadi dina hate teh geus aya niat hayang usaha di Tasik. Henteu oge. Encan. Mengembangkan usaha berarti. Kan sok aya nu yang kelomnya ka ditu teh. Lumayan bangsa gitu. Haji Muhron. Bangsa nu karorot baheula mah. Haji Uki. Terus Haji Nunung, Haji Komar baheula kan tadi dari. Tah urang teh nya kitu mun cara eta mengordernya. Dibere contoh ku maranehanna teh urang teh orderkeun. Bere contoh nya aya saurang dua urang gitu nya. Anu narima teh. Tah urang teh dianteuran ka ditu terus we. Pamana mana teh geus ngirim neang ka ditu urang mah tara balik. Paling geus ngaduitkeun gitu bikeun. Karena niat usaha kelom milahnya. Pamana aya order deui. Pesen deui gitu. Terus we ngan can eta.
tahun sabaranya urang. 76. Ya 75 gitu. Urang teh aya surat ke lembur teh. Di itu di bapana si Ahmad. Kumaha cenah? Ai surat teh aksarana teh nu daroyong teh. Pas baheula mah Laten. Pak Oneng nya nu sok nulis kitu teh nya. Baheula mah kan nulis teh daroyong. Laten. Halus. Oh, kebaca halus lah. Nya kebaca. Berarti kan yakin lain menang si Abah gitu. Lain Menang jelema anu ngarti. Dan nu nyakola lah gitu nya. Tak gitu. Usina teh kumaha? Nya ka urang teh nanya. Cenah ai tujuanana meureunan si budak teh meureunan rek aya nu hayangeun. Tah jadi dina surat teh meureun di dadago urang teh atuh kahayang teh ngajurung-jurung lanceuk kolot. Oh jadi gitu. hayang mastikeun. Istilahna ka urang teh dina jero surat teh mutuskeun gitu. Oh, berarti lebih ke cenah diarep-arep cenah. Rada ngambek saeutik berarti nya. Si suratna teh. Ai kahayang mah cenah da ngajurung-jurungkeun lanceuk atawa kolot gitu. Kita nyangsangkeun carita. Memang urang da encan ka kolot teh kakarek ulin-ulin di luar. Kakarek hayang hungkul. Kakarek ulin-ulin di luar gitu. Jadi ulin-ulin teh teu lanceukna urang teh encan yang harup ka di waiya onceng. Waiya. Ai balik kadenge-denge teh sama teh dijodohkeun. Malah mah geus nya kitulah dibere perhiasan. Iya, Pak. Ya putus gitu jeung urang. Jadi mangsa nya ti babaturanana talatah gitu. Hayang panggih. Tadi dinya teh urang teh di tepungan ngajak ulin ka ditu tuh ka Cador. Cador teh naon? Tuh ka mana? Kana motor trail. Henteu. Henteu nya? Da ka imah mah teu mawa nanaon urang. Berarti di dari itu barang-barang. Urang mah beunghar di ditu. Oh jadi unu apaleun apa boga ieu boga itu. Jadi tetep humble maksudnya. Terus kumaha? Cador di ditu tuh ka mana? Lanud. Nu pergi ulin teh. Dadaha. Jalan Ciamis ini kan. Oh, atuh jauh ka dinya mah. Ka Cikoneng karena itu. Di dekat jembatan teh tempat ulin mana dia. Naon? Cirahong. Cirahong tah. Nah, pun ka Ciamis we lah. Kan ka Ciamis teh jembatan dengan mengkol gitu. Tempat ulin teh naon? Kerang resik. Di dinya. Kan di Cador pelbah tanyakan teh ya dulur. Ai ka ditu kana naon kana beca. Delman kana beca sana. Delman yang saya angkot kana sepeda gitu po di. Oh, sepeda duaan. Anu intina mah yang papanggih we nya. Teu jo patan. Patan teh si Ioy, si Ade, urang, sama patan. Asa kana Delman lu ka pokona teh inget lah kana beca. Kan eta teh sama teh posisina teh geus aya nu nanyaan we nya. Harita teh geus. Anak tetep yang papanggih wae. Terus urang teh biasa di foto gitu di foto sadaya. Tapi eta teh dalam rangka perpisahan atau dalam rangka deket deui? Deket deui. Tidak ngalaksanakeun hayang panggih. Da sia mah mungeun meureun ka ditu mah. Meureun gitu. Hari urang mulang teh
pan mungkin aya nu nganyahoan nu laporan. Tadi lemurna teh wah ceuwe tagiwur ya. Atau si Abah ge sultan baheula Pak. Jelema beunghar si Abah ge. Henteu ngan sok usaha gitu. Terus sok usaha ngan anggar tempat mah di nu kolot. Ngan tagiwur welahnya. Sok usaha. Nya masyarakat ganeng we. Tadinya tagiwur we. Si jenisna teh lalakina teh. Wah, indungna ngontrol. Waduh, ka dieu. Lain ka ditu. Ka ditu. Ka kolot awewe. Tebale gurunya. Anu. Si Amah teh nepi ka perhiasan teh dibobetkeun. Aing teh hayang ieu. Putus we jeung itu. Nya. Si Abah ngamuk berarti nya. Henteu. Henteu nya. Henteu aing ngamuk mangan nya biasa lah. Meureun ngamek-ngamek biasa meureun. Beda ketinggali itu kasar nya. Itu kasar gitu. Kumamun engke gitu nya. Aya ge geus wani. Indungna cerewe dieu. Tukang ulen desaona. Tadinya kumaha? Terus yang itu. Urang kakarang ada deket. Sok dibawa ke Ceia, urang teh gitu nanti diraih urang teh gitu. Mimicin wa kalancak-lancak. Lila urang teh asup ka imahna gitu. Berarti seumur-umur sama mena mah teu wani. Da urang boga jeung si Amah 6 tahun. Waduh, dengan lilanya. Di tahun ngan di belakang layar gitu. Ari ieu nama Arapaleun mah arapaleun. Henteu ari ka imahna mah sanggeus putus jeung itu. Berarti geus mah urang ti tahun 72-nya. Hubungan aku mah susuratan tuh. Biasa susuratan ongko ari balik meureun. Ulin lah gitu. Ari balik patepung gitu. Tadinya teh gawe teh leuwih semangat teh. Tadinya teh ieu we urang teh. Urang di ka Surabaya. Tak urang teh di Cirian urang teh ti harita. Gelang 10 gram. 10 gram gerang. Ya meureunnan aya weh mawakeun ka dieu. Biasa mulang tareuh euleuh cenah. Tina pesta pernikahan gitu. Geus lila atau tidak teh? Lila. Usaha deui. Usaha urang tadi ditu teh. Usaha terus. Nepi ka imah kolot teh kan panggung baheula nya. Ma gering da cek Abah teh cenah. Ma maneh teh geringan wae cenah gitu. Ngaleung-leuyeuh meureun. Meureun henteu ari ngomong mah meureun si ma teh ka Abah teh ngan meureun perasaan Abah kitu. Meureunan pada batur geus gardong meureunan gitu. Ya kurang tadi biayaan. Ngabangun imah heula. Ngabangun imah gitu. Nya atoh mah teh cager ya. Atoh nepi ka beres lah gitu. Da asana mah urang teh beak teh asa 360. Satraileun. Pokona 360. Kan trail 200 ribuan. Bangunan. Berarti mahal trail eta nya. Pada segitu jadinya biasa orang unggal tahun balik. Kadang-kadang aya surat di ieu teh nya ti Panunggulan teh erek kawinan cenah Cootin.
urang teh dikirim ieu Nya. bangsa kain Heeh. kain tilo mun caraina cararang kitu we urang mah sekali ngirim ka emak teh samping daya 7 kan geus katelah mandiri jeung sukses welahnya di mata dulur jeung calon mitoha teh nya geus katelah kitu lah heeh mun urang mah jadi tanggalan atuh tah tidinya teh tahun 77-nya tahun 77 urang teh aya berita rek dikawinkeun saha teh urang teh oh apa oh jeung si ama ditarik kawin urang ngarencana kawin tah urang teh da mineng gering ini urang teh oh kunaon bahwa teh boga penyakit lambung teh jadi urang teh ngider di ditu teh paling saminggu teh 3 poe pokona mah kacapean lah nya pokona mah saga kadang-kadang meureun loba idit-iditan urang teh loba da urang teh boga motor teh 3 kali ditu teh motor back to man tuh dijual-jual kurang oh kuat betul tah trail dijual ilikeun kana trail Suzuki nih aduh atuh beuki halus trail Suzuki teh usum CB nya harita waduh jual trail ieu meuli CB buan heueuh liwar teh nya nya nepi ka balik Lalajo orang tadi Lajo Karapan di Madura. Walah eta ulin ka Madura kana motor. Ai balik cilaka da ieu nyungkur beca. Ieu nepi ka coplok kuku. Jual deui. Anggar back to mah ya tinggal back to mungkul terus pakai usaha eta ada paragi usaha. Tahun 77 urang teh da geus capeknya jaba urang teh sok kana kelom gitu geus aya tapak di Tasik oge lah eta si Radian budak Wa Imin eta teh digenti we ku posisi teh nya tukang nagihan gitu nya dasar si Radian maju pemuda di sarua banyak gaya tukang ulin wah meureunnan duit loba jug-jug ka kota gede duit tiba-tiba da cuk barudak ge kaliwat sia teh ulin we terus urang teh tahun 78 Minang kalemur harita mah Minang balik Minang balik itu urang teh aduh cing teh euy da geus dicekal ku baturnya usaha urang teh boga duit urang teh terus kana kelom ayeuna duh cing teh boga duit jang tadi dia teh back to teh dijual urang teh. Oh, aya mah juga kawin mah tantanganna teh aya teu boga duit. Boga duit. Jual urang teh. Soalna dina foto-foto mah asa mewah mah kawin apa teh. Dijual urang teh nya. Iya. Back to teh gitu. Ngajual back to teh 180. Waduh. Halusnya anger kudu nama lebih murah zaman ayeuna mah tapi buhan barangna halus gitu jadi halus maksudnya teh sebarat tahun sok sebarat 10 hampir 10 meureun
Oh, ento. 8 tahunan. Di tahun 72, Di 3 4 5 78, genep tahunan. genep tahun. Halus kene tapi harga eta. Ada merenang naik-naik, manuboto ge duka geus sabaraha. Ya berarti kan ekonomi halus ari kitu mah. Kan enak mah genep tahun Pak mun abi meuli motor setengahna gejelog. Ayeuna mah. Dipikir-pikirnya ayeuna mesti urang teh mercayakeun teh ka preman eta teh. Baheula teh Pak. Anu mun cara naon teh ari mafia naon lah bangsa